Cie nutos pulang kampung. Mohon Neng. Kumaha kabarna keluarga di kampung? Alhamdulillah, sararehat sadayana. Neng, sapa oge atuh eta para penonton channel Mamang. Oh muhun. Kumaha kabar para penonton channelna Mamang Kodel? Semoga sadayana sehat sareng kabahagiaan selalu menyertai kasadayana. Hatur nuhun parantos ngadukung channel Mamang Kodel ku cara subscribe, like, comment, Hatur share. nuhun Neng. Kamari Mamang pas erek mangkat tadi bisnya ngerasa bingung Neng. Terus naon anu nyiun bingungna? Penumpang awewe diu karepeun gigireun bangku Mamang. Katampo nama da biasa bae. Manehna bukan HP, terus bukan media sosial, terus muka tak profil manehna otomatis kan katempo ku Mamang di tukang. Manehna tas upload video maneh. Terus manehna nempuhan anu komen-komen terus seura-seuri eta. Terus naon nu nyiun Mamang ngarasa aneh? Ngarasa bangga. Nya Mamang mah anehna teh eta kok awewe biasa tapi di media sosial halus nulis montong blog channel weleh-weleh. Kan aya aplikasi mang nu bisa nyiun katempo wajah jadi geulis atau kasep. Nya Mamang ge apal aya aplikasi nu ngajieun katempo kasep jeung katempo geulis. Terus naon anu nyiun bingungna? Anu ngajieun Mamang bingungna teh eta maneh geus nempuan komen, nempuan like gitu, nu loba like. Manehna ngarasa bangga. Mamang bingung eta teh ngabanggakeun naon, apakah manehna bangga geus bisa ngabobodo para pengikutna dengan penampilan katempoana geulis, atau manehna bangga dengan komen-komen atau like dengan status teu sanyana kitu teh Neng. Bingung kan? Ih Neng baegeh ngarasa bingung. Bingung naha Mamang mikiran jalma nu bingung. Eta tolong Neng pesen atuh ka para penonton Mamang karena channel Mamang maju kumaha carana. Hatur nuhun parantos nonton channel Mamang Kodel. Bantu channel Mamang Kodel ku cara subscribe, like, komen, terus share ngarah channel Mamang Kodel bisa berkembang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.